digeledek kieu. Tah teh alana teh ulah kabeh nya potong kieu teh. Urut nungkul. Bawang bodas, koneng, urut siapkeun ieu mah. Tomat, sereh, bawang daun, salam, jahe, gula-gula aya. Direk teh enak kumaha asli ya malur tuh. Mantap. Ngobrol ah men ah. Assalamualaikum. Nah, ini seperti biasanya si Abah yang si Mang Comro kan bisa orang latutut yang ieu nyanak barudak ya. Orang senang ngarela tutut ka dia, orang goreng di dia lah. Keong. Tah keong tah geledek. Nah, geledek. Tungguan di dia nya. Tungguan di tah di nuyo di DR. Jing, amang orang ala lah. Ah. Geledek kieu. Sok. Ya orang pasar lah. Seperti biasanya sangat sadayana di daerah dia mah loba pisan keong sareng tutut teh. Tuh. Geledek deui. Kurang goreng lah. Kurang jeun ieu. Olahan nu enak. Badak tah. Kita kilo mah. Loba lah sok. Running yang bocil-bocil unggul. Nah teman-teman, ini udah dapat banyak ya. Tuh, keongnya sekarang kita bersihin dulu. Padahal tuh lilanya. Gedeng ya, tuh. Mahal. Lagi mah orang bedakan orang ngolah nanya. Nanti lama dikulub aja jeung yeuna. Jeung cangkangna anu moal. Berarti dilaan jero nangkul. Herang ke cai. Yuk ah, orang polahkeun ah. Nah, untuk ka ditu teh urang. Mana itu? Ya teman-teman, yang mau ngalak keong di sini atau tutut di sini mah gratis ya. Gitu. Gratis di sini. Yuk. Iya, bisa. Oh, kan orang olah. Orang kulub heula berarti teh. Terus dikulub cokelan. Wah, bakal mantap gerak. Ieu mah. Sok we disaung heula, arulin heula lah. Budak-budak mah. Orang polahkeun ieu nya. Cing ieu. Alat-alatna biasa we ieu mah. Ieu nya sapopoe teh. Lamun kegiatan di sawah kebon. Ka sawah enak posisina ke loba tutut, mending ngalah tututnya. Sawah saha ieu? Hah? Sawah saha? Sawah saat ya mantur. Sawah mantur. Ayo cara pasangkeun kompor ajaibnya. Sip lah. Idenya Mau ke angin? kemarin kita dah. Cikuna eta mah. Pasarnya asli ya resep kena keong ya kena tutut. Nah itu barekeun aku urang opi. Wareg-wareg itu. Cik. Wih, ada kalau digoreng dan gulanya salah. Tuh. Turun eta. Turun tuh. Turun. Di tanah.
Gimana? Nah, kita di kelub heula ngarah ke nyokelana babari. Bari ngeuweuhkeun lendir-lendirna eta di kelub teh. Nah, euy. Ini gede angin euy. Pinahkeun ieu mangga naon cabut tingin bawaina. Mau apa? Kela tuh ieu tuh. Ah, euy. Cok. Kenapa gede angin euy. Di sisi lah, di sisi. Iya. Guys, Oh, mau angin. bukakan deh. Di situ. Oh. Mantap. Wah, golak euy. Tah, kieu nya kangge baraya sadayana fungsina di kulub teh. Tah ieu teh kokotorna sareng lendir-lendirna teh budah-budah ieu teh tuh. Jadi engke Bersihnya. bersih ngulubna mun bisa mah 2 kali alus sama. Kira 2 kali bakal bararuntung, dicokel teh bakal parotong. Iya tuh, teh busa-busa ieu teh. Lamun teh mah kokotorna lah engke lamun langsung disamaraan mah bakal geuleuh gitu. Biasanya langsung disamaraan biasanya dikeum heula 3 poe nya, 2 poe. Iya. Ieu bakal Modal. minum ting euy. Ceun heula euy. Nah, ayeuna urang cokelan heula. Mana panyokel teh euy? Nah, cokelan heula. Terus cokelan Kita mah aku lotrok pisannya gitu. Cokelan kumah tah teh alana teh ulah kabeh nya sepotong lah kieu tah. Kerut nungkul. Tadinya udah nogna tuh. Jadi saeutik gitu nya. Heeh. Nah, nungguesna bunukeun we. Jarang pikeun. Tah nu dialat teh yeuna hungkulnya. Beres euy. Kumadinya. Nogna. Beres euy. Tah, teman-teman ieu teh nu tos menang nyolokanana nya yarek di sate bisa tuh, di sate dikekeun bisa. Rata-ratana mah di sate. Bareuleuh batur mah nya. Tuh, mantap kieu euy. Tapi mah ulah di sate lah. Urang ieu we mah. Goreng we nya. Urang goreng tah, terus ieu ningali samaraan. Tuh, mantap atuh. Ini orang pikeun ah. Orang nyiapkeun heula ayeuna. Urang kunci panas teh ngomahna teh. Nah, Sekali deui. kayak orang kumah deui. Nah. Ada caina nya. Ya herang kieu. Jadi itu teh belah dipuna teh kulah. Tuh. Caina herang, Bos. Itu. Ah, ini bereskeun deui. Ieu. Carana teh. Masukkeun di kadinya. Geus bersih deh, emang geus asak deh. Tuh. Bersihnya. Jadi Nah, sip. Anu siap goreng ah. Kadi we gorengna ya. Itu. mahimal itu. Mah, ieu. Buat nu eta. Dia welas sekaliannya. Heeh. Nah. Ini orang goreng. Setelah bumbu-bumbunya. Bawang-bawangna nya. Nah. Seperti biasa ya samara-samara masih gak kieu nya. Dia cengek. Aya lah ya mah. Ini khusus keur ieu ya. Samaran ieu. Sik-sikan heula. Ieu. Bawang bodas. Koneng. Mereka siapkeun di dieu mah. Tomat, sereh, bawang daun, salam, jahe, gula-gula aya lah. Bisa di sik-sik kabeh. Sik-sik we ieu mah urang ngeunaheun lah.
Moe atuh mah ieu Cigundul. Orang ngeunah kieu daripada di imah pabaliut mikiran ieu mah. Mikiran hutang, mikiran kahayang teu laksana wae. Mending ulin ka dieu ka sawah. Ieu teh sapopoe teh. Eta ge lamun geus bareres gawean di umur. Nah, kebenarannya hari nya abdi ieu mah ye resep kanu lada. Mun bon oge di ditu cabe wae jeung cabe. Jeung batu. Heeh, tapi teu naon tuh. Nah, ini sama-samarana komplitnya. Terang tumis enonya. Oka mantap pokoknya mah asli. Terus we cing loba ayo. Punya. Mau kamu sehat pokoknya. Tuh, mantap pula lah. Tata bawangna kitu. Kabehnya. Gede-gede we teu beuki. Sebenarnya mah teu beuki urang. Bawang mah sebenarnya mah teu beuki. Tidak ngames seungit gitunya. Misalkan tuh di bawangan itu geunah. Kau mau dina goreng sangu nih, alah. Bawang beureum. Tak lalu ada ketinggalan teh. Ayam. Ini kamarana mulai mengikut diasupkeun. Tuh. Ya kamar mah seperti biasanya. Kamaran aya di dapur. Tuh. Tumis heula ya nanti kasih seungit. Mantap ya mah. Tumis heula sina layu. Sina keluar heula ieu na. Tuh nya konengna geus bijil tuh. Seungit kieu. Warnana aji seungit. Mantap. Saena mulai diasupkeun si tututna nya. Ieu rek teu enak kumaha asli ya malur tuh. Lainnya sumber dahareun ye di urang-urang kuat masih keneh loba kieu. Namun urang bisa ieu mah ngolahna. Kurang minyaknya. Mantap. Orang samaraan. Kayak bumbu kunyit euy. Nah, tong. Gimana? Kita naon euy? Penyedap rasa. Kaldu. Di teh naon urang kieu? Uyah lain. Lain. Kaldu eta mah. Kaldu. Halus warna euy. Cobaan guna heuh. Beda urang mah resep ieu. Sup nganjuk. Orang samaran heula nya. Saparana mah seperti biasa we tuh. Seperti loba bebaskeun kabeh. Entong anjing. Mana naon? Kipecin bisi bodoh. Bae da urang mah geus ku sakola. Pohoan anjir. Seungit kieu. Ingetnya gula. Gula aneh biasa lah. Kenalungan deh. Padahal kita kena itu. Ngobatin gulana, ngirit. Yang gede ngonten. Tuh, Cir ya mah, mantap. Seungit kieu. Asli. Yes, comro jeung sabah ya. Mun aya mah kabitaeun saya. Ya asak ya.
Sip. Wih, asak oi. Dari mana ya? Oh. Lur ieu mah. Saha nu teu kabita kanu ieu, mantap kieu. Mantap lah. Oh, Orang beres. nyiapkeun sangu. Cing, dedena pindah ka ditu. Ayo anak-anakan teh yang ngilungnya. Sok. Sina bulu kan. Ya sanguna seperti biasa di sanguan pokoknya kekenyo ya mah. Gimana oke. Sok man di situ. Sok dia anak-anak. Kok, tah mayoran. Kese yang momen kita di kota mah nya. Tong boroma kieu. Di kota mah euy. Ieu mau di kota meuli. Mau manjing 50.000 ieu. Asli. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oh, ah. Canang unggul. Luar. Sok. Wih, bismillah. Mantap. Sok. Sok. Tuang. Sok Tuh. Tah dagingan. Bismillahirrahmanirrahim. Tah kieu lurnya. Coba poe di lemur teh nya. Kieu we ya ngolahkeun teh. Mantap. Oke ah, men ah. Pada mantap pisan. Enak tuh. Ya. Nu teu beuki. Nu teu beuki ngopi euy. Cik tepokeun ka dieu atuh ngahuapna. Panas euy. Lur. Kan lur. Siaplah untuk semuanya. Untuk semua. Kalau misalkan main ke sawah terus nemu tutut atau nemu keong, itu kan bisa dimakan. Tinggal diolah. Pokoknya mah ieu mah di restoran mah mahalnya. Di restoran mahal, tapi kalau bisa ngolahnya langsung dari alam itu bisa jadi murah, enak oke gitunya. Mungkin untuk video kali ini ya dicukupkan sekian dulu ya. Kita makan dulu sama kameramen tuh, kameramen udah ngiler tuh. Pokoknya gitu dulu. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih untuk semuanya ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon maaf lah. Oke, kita makan lanjut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.